Iya. Lamun saya teker butuh duit mah mau dijual. Iya bener iya imahna mah. Bener eta deal sakitu 5 juta. Iya mah tinggal finishing. Bae dijual 5 juta ku urang. Keur butuh duit pisan Kipli. 5 juta mah meureun molding engke meureun ku urang ge ayeuna pasti diduitan bah. Sok aya duit teh mah langsung dikesan ku urang tah 5 juta ayeuna genan meureun tah. Tah ditampi nyanggakeun imahna nya. Tah cek ayeuna. Urang keur butuh pisan bah. Urang karekenan geus kawin pan aing ngaran-ngaran geus kawin mah butuh imah urang teh peraku ayeuna ngajijeng mitoha mah. Heeh. Sok urang ek nyokot bibit teh lah. Sok ieu ku abet ditinggalian heula. Anjing ieu mah. Lumayan ieu mah imahna genan euy. 5 juta ge wani ka cida ieu mah. Aing boga imah 5 juta. Ieu mah aing batian atuh dijual 100 juta ge ayu ieu mah. Duh aing mah bosan batur nu daek dititah. Nama naon eta bah? Iya aing erek melak ieu rambutan, ek belak dukuh. Aing teh di dieu teh. Di mana? Di dieu. Apaan geus dibeli ku urang di dieu mah? Nah kumaha melak rambutan kumaha? Oh kan ieu imahna geus dibeli ku maneh. Buru imahna geus dipindahkeun. Ku aing ek dipelakan rambutan, ek dipelakan dukuh. Kan kumaha? Maksudnya ieu teh ngajual naon? Aing kan ngajual imah. Oh ngajual imah nah ayeuna dipelakan di ayeuna di dieu kumaha? Ayeuna mah pan urusan aja urang meureun ayeuna mah. Ek melak ek naon ayeuna meureun ku urang meureun. Kan ngajual lagi aing mah imahna teh jeung taneuhna mah nu aing ek dipelakan matak gira gubug imahna. Terus ku aing imahna kudu dipanggul kitu. Terus atuh teh mah hak di dinya atuh. Liur jalma teh ek dipanggul digotong ge. Atuh eta duit aing mah kumaha? Kan ieu mah. Ieu. Duit di dinya tadi 5 juta. Heeh. Pake ngaduitan imah. Heeh. Nya ieu imah milik di dinya. Taneuhna milik urang. Udah piraku ku aing disesere di mana? Nah kumaha aing nyara di mah? Ih, keterangna naon? Abi mah. Ya aing kalau ka bawah lieur. Nah kumaha ieu teh? Barang jual teh kalau ka lieur aing mah. Jadi ya kumaha ieu? Kek. Nah di dinya nyebut ka bawah lieur, ka bawah lieur. Ya heuh teh lieur kumaha aing nah aing beratkankeun kita imah naon imah keong ku aing dipapanggul. Kek, aing asal lieur. Kan aing teh ngajual imah. Heuh ngajual imah piraku teh jeung taneuhna. Ya, di awal abi nyarios dia ngajual imah. Heuh. Abi teu ngical jeung taneuhna. Ye, Kipli ku urang dijual imah sareng taneuhna henteu kan? Nya. Heeh. Ngajual teh imahna wungkul matak. Tadi di artosan sabaraha? 5 juta. Ohon, imahna mah enggal sanak ku abi ieu bade dipelakan. Bade melah kadu. Eukeun bekel anak incu. Kana kumaha aing ngagotongna imahna nu sok ngacaprak geuningan. Teu langkung eta mah. Abi mah teu terangna naon. Atuh mah aing kalaka rugi kieu mah. Aing mau jadi we Kang. Di weekend dewe artosna. Tidak bisa. Nah, tidak bisa kumaha ieu mah sih. Aing kalaka mau lieur. Mau aing balikeun dewe duitna. Tidak balikeun bisa. Balikeun dewe duitna aing mah. Barang yang sudah balikeun dewe dibeli. duitna aing ngembung. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Mau aing mah. Diretur. Balikeun dewe aing mah duitna. Mau jadi aing mah. Aing carana mah. Piraku aing kudu ngagandong imana kumaha? Teu langkung eta mah. Abi mah teu terangna naon. Aing mah kumaha Punten enggal, gira kosongkeun. Abi bade melahkan tangkal dukuh, tangkal tundun, tangkal sagala we. Eta duit abi. Hei! Aki-aki!